Budak ketagihan konten teh rame nih nya. Kamu nontonna loba aya mah aing rek kampanye lah pokona tiap tag aing rek ngomong kieu aya mah. Budak klik like komen dan subscribe-nya. Share tong boho euy. Share lah anjing ka barudak ka grup WA. Grup naon pokona mah dek grup FB dek naon. Share anjing video ieu euy. Pangide jeung Ipin anu lain babaturanna Upin, komo de dulurna si Upin. Oke? Next episode episode ayeuna rek ngabahas naon? Teuing teh nya wae ge. Urang play heula ayeuna mah lah. Ces. Anjing cik aya video mimiti. Tah, ieu budak euy. Dek mau jamu anjing ieu teh. Tapi konon nih disingsieunan kitu. Wah, reuas anjing ieu budak euy. Tuh. Lompat cieun euy. Ieu euy, Bu, anjing bisi mah trauma. Der budakna teh bebeja tah anjing ngakolotna. Mah, Pak, tangkal jamu itu aya jurigan. Nyamung tah, kita bapak inu teh bebeja deui anjing ka tetanggana, ka RT, ka RW-na. Beuki we rame. Jadi we anjing kema tanggal jamu teh dikeramatkeun. Der deh atuh anjing di ieu anjing dijadikeun sasajen. Ah anjing Bu. Heureuyna euy karunya euy cai aing mah. Sangat anjing tuh. Bahaya tuh Bu pira jamu anjing da jamu nage teuas keneh mah da leutik keneh anjing. Pait anjing jamu kitu seuy. Tapi cenah mah jamu pait kieu teh ubar lodom euy. Cenah mun ngayer ye, ngayer. Ku jamu atah cenah anjing. Pait tuh. Paling orang baca komennya nakutin bocil ambil buah dan buah anjing eta mah jamu. Pas udah gede cerita ke Nadia Omara anjing teu ngarti aing Nadia Omara saha anjing. Spesial ini udah hampir langka di zaman budak ayeuna mah kumaha nya lain sebut sopan teuing nya maksud teh. Budak ayeuna mah jarang nu kacaritakeun bangorna teh maok jamu nya, maok buah. Di komplek ayeuna mah karena naon? Jarang oge anjing imah nu boga tangkal kieu euy da ayeuna mah loba dituar anjing tangkal teh. Lebar cek aing mah nya euy nu baruga tangkal kieu. Omat imah tong dituar euy. Ngaraya kesempatan budak keur ngebangsat anjing bangsat jamu. Pengalaman aya caritaeun euy. Urang soalna bala kitu euy sok dipandang Yasin urang sok mau jamu teh anjing. Baelah nya. Neng, omat anjing tong loba carita ieu ka batur euy mun dicaritakeun nya kitu tadi anjing bisa jadi rame ieu tanggal sangana tanggal jurig deh anjing. Ya naon nya patroli. Ieu berita di Indosiar nya. Sungguh tega kesata dibuatkan mie instan suami bakar istri hingga tewas. Wah anjing zaman ayeuna nya euy. Bingung orang ku zaman ayeuna pira teu dipangikeun mie anjing nempikeun ka kekerasan kieu. Stop lah kekerasan KDRT dek di istri ka lalaki dek lalaki ka istrina entong lah nya. Stop anjing aing bisa dibicarakan baik-baik lah. Teu bisa pangmasakeun mie kaluar we anjing meuli mie di luar nu geus asak leuwih ngeunah biasana mah euy anjing nya da di warkop leuwih ngeunah anjing mie teh daripada nyieun sorangan anjing. Ieu naon nya. Ieu mah pernah ku aing euy di komenan. Lewat lah. Waduh. Ieu longsor euy. Kela oh dek nyalametkeun soalna apal eta geus dengdek. Tapi tong nyalakeun awe ieu cenah mah tuh kan dinu ieu tulisanna gara-gara si awe eta nya ngaranna ge nyalametkeun penting mah urang we heula anjing salamet da. Anjing tah nu lain mah kumaha anjing didorong hese anjing ka halangan ku tembok. Ieu mah walaupun si awe eta teh iditnya, ieu kejadian geus pasti tetep kejadian, ieu mah da longsor tuh. Nu bisa ngelawan alam euy. Tah kade lah anjing marane mun parkir, ieu mah parkir nu di daerah-daerah nu rada miring kieu. Entong deket ieu euy tong deket tembok. Bisi ciga kieu da taneuh mah nya asa dilawan atuh. Si Avatar unggul bisa ngendalikeun taneuh mah.
Ya. Mesin ini sebenarnya dipakai buat menanam rambut di kepala boneka. Oke, Tapi coba bayangkan kalau tanganmu tanpa sengaja masuk ke dalam saat mesinnya nyala. Alat ini menembakkan helai rambut ke dalam silikon dengan kecepatan Iya, tinggi. nih nyin Kelihatannya rambut aman. teh Tapi euy. kalau Ieu disebut tanam rambut teh euy. Ngan ya anjing ieu teh kudu ka DRH mah teu kieu anjir sia euy. Tanam rambut kieu lain anjing. Ieu mah jahit rambut. Nu kieu disebutna jahit rambut. Lain tanam rambut, ieu mah kulit dijahit tanganmu anjing bisa tuh. jadi ceritanya beda. Bukannya tangan normal lagi. Malah bisa-bisa kamu pulang dengan telapak Kieu tangan nya penuh kayak rambut baru. nyaho Seolah euy tumbuh nyin di sana. rambut boneka Mesin teh ini ciga sebenarnya kieu euy. dipakai buat menanam rambut di kepala boneka. Tapi coba Tuh aya bayangkan tadi kalau tuh nu kana tanganmu curug tanpa tuh. sengaja masuk ke dalam Anjing saat geuleuhnya. Jadi ciga romeheun anjing mun ngelikeun masuk urang ciga kitu tah anjing romeheun mah. Satu bisa sare yang romeheun teh. Teu bisa rek sok nyangket anjing. Tak ieu mah barudak bisa aya nu apa ubar romeheun naon ketik di kolom komen euy. Nu jawabanna bener ku aing dicobaan anjing beuli ku aing obatna. Ripu euy romeheun teu teu bisa make simut anjing nyarangket anjing mun kana simut kana spray nyangket teh anjing. Kacau anjing romeheun euy penyakit. Nah, zaman ayeuna ge loba keneh anjing romeheun mah. Moal punah anjing penyakit romeheun mah. Ya nanya resiko muka bocil. Oh nya beungeutna budaknya. Oh belum dipanggil ya? Jeung sorana ge sora budak euy. Tah ieu mah cigana emang budak kan di dandanan kolot cigana ieu mah. Tapi teuing ngatang anjing. Nama aku M Aldo Wijaya cenah. Cek aya nu komen ieu. Suaranya bocil banget euy anjing ciga bocil ieu mah. Tapi bocil mah ieu mah euy ngan dandanan kolot ieu mah. Enggak, aku sendiri kak. Sendiri. Iya. Anjing awetnya, awet ngoranya ieu budaknya. Masukin booster dong kak. Maaf tapi adik kayaknya belum bisa. Ini mah urang mah curiga kene emang isi ieu. Aku udah ada Budak? KTP kok. Kak ini KTP aku. Tah cik mun ke KTP. Loh iya mukanya sama. Ya itu emang KTP aku kak. Adek ngomong dulu ke dokter ya. Dokter. Oh bener euy anjing. Kesini mau perawatan. Tapi da geus mulus atuh jang euy cek aing ngetong dirawatnya. Mulus kitu mah keur naon dirawat anjing. Ieu mah konten ngetang dengan konten deh. Boy ieu mah keur naon ngaran teh? Ngayekeun klinikna ieu mah naikeun klinik tapi teu naon lah anjing jang. Pria ini akhirnya menemukan rahasia peninggalan kakeknya tentang emas yang tersembunyi. Menjelang akhir hayat, sang kakek berpesan bahwa di balik gunung tua terdapat sebuah sungai dan tanah di tepinya penuh dengan butiran emas. Setelah mengetahui hal itu, pria tersebut segera menuju lokasi. Dan benar saja tanah Ieu besar euy terdapat lamun di berkilau Indonesia keemasan, nya membuktikan ucapan gunung ieu geus dikeruk anjing ku si Bahlil. Ieu pasti anjing ieu cuan ordai cenah anjing ieu pasti wang selain kuleungeun deui anjing ieu mah ku pengeruk anjing. kakeknya bukan sekadar cerita. Ia mengambil sejumlah besar tanah Cik, lalu bener menaruhnya teu, ke aya dalam emas teu. nampan, mulai menyaringnya perlahan dengan air sungai. Sedikit demi Bener, sedikit, aya hingga emas, bagian euy. bawah memperlihatkan kilauan emas. Dalam satu kali proses penyaringan saja, Wah ia anjing berhasil ieu mendapatkan ieu sugan tong aya di Indonesia lah. Bahaya euy mun aya di Indonesia mah ieu anjing geus wah rame we ieu mah anjing ku tambang si Bahlil ieu mah euy. Bahaya anjing rek kontra ge anjing aing ngomong ke si Bahlilnya. Nah, ka sebeleun anjing. Ieu naon cenah ieu? Naon anjing ieu? Euy. Jadi teka aja itu teh cenah refleks nemongkeun video tapi gigirna kolot anjing mun ieu mah guru ya dosen merenya. suatu malam ketika Parkeun guru anjing keluar rame. untuk memeriksa para siswa di asrama, ia curiga terhadap salah satu siswa. Begitu ia membuka selimut dari kepala siswa itu, ternyata siswa tersebut sedang makan mie instan mentah. Guru segera mengeluarkan Cing makan mie instan mentah sugan aing di Indonesia unggulnya. Batur ge aya. Aya di batur ge di urang emang geuna sih mie instan mentah di racek anjing bumbuna. Anjing geuna sebenarnya di tamu jeung sangu panas. Anak emas anjing anak emas krip anjing aya nama naonnya euy poe nu aing sok meuli pada mah. rekannya dari kamar dan menyuruhnya berdiri di luar. Saat itu, semua orang mengira guru akan menghukum siswa itu sepanjang malam. Namun, guru justru Namun. membawanya ke ruang guru. Setelah menegurnya sebentar, ia menjelaskan bahwa makan mie instan mentah bisa merusak perutnya, lalu memberinya makanan sehat untuk dimakan. Menyadari Tah, kesalahan ieu guru bijak euy. Ieu bijak guru euy. Di urang teu kieu euy lamun aya nu salah teh malah dicarekan. Nya kudu keramena lah. Da budak ayeuna jeung budak baheula beda euy. Budak baheula mah diteungeul di kumaha tara bebeja. Mun budak ayeuna mah ku guru di sintrek oge bebeja nepi ka jadi kasusnya. Jadi nyanggeus lah tong disarwakeun budak ayeuna jeung budak baheula. Ieu si guru ieu urang respectnya halusnya. Nita eno ngalarang tapi mere solusi. Tah kuna kitu euy pemerintah ge tadi si Bahlil anjing kuna mah mun maena ngalarang tapi kudu mere solusi anjing ieu mah ngalarang we hungkul anjing disakan ku manehna sorangan si goblok anjing. cara berjalan yang mereka lakukan. Ya susana lain euy anjing. Sieun aing euy susana ieu mah euy.
Ghost Walk. Tapi musuh Yang sana saat Persia melihatnya, enak, kamu tidak akan Luna merasa Maya, bahwa nih mereka halus, sedang eh. berjalan dengan kaki. Dengan cara ini, kamu juga bisa melakukannya. Oh, Untuk loh, melakukannya, Bang. kamu harus memakai sepatu kecil dan melangkah dengan langkah-langkah kecil. Tapi saat mencobanya banyak orang yang kewalahan. Namun ketika kamu sudah bisa menguasainya, rasanya seperti sedang berjalan di udara. Ieu gaya naonnya ieu nya. Bisa kieu nya euy. Tah, ieu barudak anu bodak culture yeuh, anjing pelari culture nu jalan kaki culture. Coba turunan ieu euy, leumpang kieu. Terus maneh entong make cana ponok kan. Ciga kieu di sarung naon nepi ka teu katingali anjing sukuna. Halus ya euy Jalan anjing. yang mereka lakukan ini disebut Teknik Ghost jalan Walk. kieu, Dan saat euy. melihatnya, kamu tidak akan merasa bahwa Ieu mereka mah nu bisa di orang Indonesia ge loba nu bisa kieu euy. Bangsat loba nama anjing. Karena jalan tanpa sorak teh anjing ieu mah goblok anjing bisa kieu. Iya. Alah anjing. Limpinya apa? Nya eta teh kuahna teu bahe. Nu di luhur anjing nu bahena mah bieu euy. Ada, masa apa? Tuh anjing carekan cai ge entak urang embung euy nonton nu kieu teh euy. Bisa dicarekan anjing. Iklan si goblok. Terima nikah dan kawinnya Aida Sorominda binti Bapak. Ikut naon dia anu? Mas kawin tersebut dibayar tunai. Wah, ieu mah euy, soalna briefingna geus lila cigana ieu. Tepuk sakina ge cigana nu kieu mah geus apal. Soalna ieu naon si awewe ieu-na geus nyiapkeun selebrasi. Anjing. Ieu latihanna cigana lila ieu. Aida Sorominda binti Bapak. Sering cigana latihanna euy. Tersebut dibayar tunai. Tuh, anjing ieu langsung wes kompak. Ieu dinoakeun lah ku urang jeung netizen sing samawanya. Samawa lah anjing. Das. Sing saat jag-jag waringkasnya. Geulis pada teteh euy. Asli euy. Ah, bener teh geulis lebar teh euy. Nya ieu tapi topina asa apal di si Martin lain topina nya euy. Apa orang topi ieu si Martin euy. Ahai teteh anjing ciga aplikasi ciga make aplikasi teh euy. Teh sing sehat nya cing jag-jag teh. Hampura di komen ku urang euy. Setelah menelan ribuan koin, si kampret harus dilarikan ke rumah sakit untuk Anjing operasi naon darurat. deui ieu cenah. Koin-koin itu seberat Kieu euy, jelema anu sieun kalengitan ku harta dunia teh nya. Nyeng celengan nu ceng celengan hayam meureun geus mung leungit wae pada geus diasupan bawang beureum euy da cenah ngarteu ku kencit. Anjing. Ya baheula anjing urang ngalaman euy nyeng celengan nu ceng celengan di ieu mah. Diasupan bawang euy ngarteu ku kencit cenah pada kencit teh urang keneh we anger anjing. Teu ngaduit mah congkelan anjir. Ya saking ku teu percayana nyimpen di bank. Sieun nya anjing disimpan di nu awak koin-koin goblok. itu dengan tangan lalu menumpuknya. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Ah, Koin-koin tolol we ieu mah anjing. tenggorokannya, dan mereka harus memasukkan selang untuk menemukannya. Ih anjing seremnya. Mantap cuy. Halo lur. Yang celengan di nu awak sorangan anjing geus teu masuk akal di jelema anjing. Tong ditiru barudak ah. Naon ibaratna mah ngagelom hiji we koin we panikna luar biasanya komo ieu anjing ka sabaraha ribueun ieu. Guru ini sedang memetik buah yang sangat asam dan purih. Tah, ieu budak ieu teh tadi cika bakal mah nu budak leutik nu tadi geus gedena ciga kieu. Memakannya dengan lahap. Itulah mengapa Bejan, dua murid di Pak belakangnya KDC jadi teh mah penasaran. tangkalnya jurigan sebenarnya. Satu muridnya belum tergoda dan dia malah nambah lagi agar temanya Tuh, terpancing. anjing. Begitupun dengan gurunya. Ieu teh Sekarang dia Kersen mulai lah ini, sangat euy. penasaran. Dan pada akhirnya Kersen lainnya euy anjing ieu ciga Kersen nya mun di urang mah Kersen. Nya cek aing ge anjing katipu. Nya teh tanggal jurig nu tadi budak tadi ge anjing. Tanggal jurig anjing teh mah haheum cenah anjing ieu mun ciga budak nu harita MBG anjing dibere nu kita haheum anjing. Iya anjing nah si deui anjing. Aing bingung anjing. Hade anjing tingali. Ngan tadi mah ponoknya, tapi versi panjangna ye. Cik. Komenna loba anjing tadi mah versi shortna. Bener euy ngedrip isi euy. Set anjing. Si kudu Jojo Bike euy aya komunitas sepeda mini anjing tah. Ngilu Jojo Bike we si ieu. Tajang ngiluan jang. Goblok teh anjing. Ieu naon ye? Wah. Ieu visionernya jelema. Jadi ieu teh efek cahaya euy, efek cahaya dan bayangan. Bae lagi orang sok nyawa-nyawa kieu ye ka budak ye. Bayangan. Ieu naon jang? Caing tanya anjing. Naon ngaran teh?
mamanukan kieu ningan ieu mah anjing tapi leuwih urang teu kapikiran ciga kieu euy teu nanaonnya badak ieu mah dah heureuy anjing urang mah tong dianggap nyaan anjing geus sangka si Ipin beukian cenah anjing padahal heueuh bae lah nya badak ieu mah pagi di next episode tong po like komen subscribe lah nama euy jeung share lah anjing saloba-lobana share ka saha we nya baik di Ipin di nu ngacapruk ciao